Lihat itu si Lia. Ya. Awas teh kotok. Kata kacabak teh kotok. Mana? Ih, siapa yang ngebejaan? Ih, tahi. Awas ya, cepat. Ayo cepat aja. Akan takut ya, aduh. Nyepain jailan tuh mengarit. Are jawab gitu teh. Gitu. Bebannya jauh. Berat tuh ini teh jukut teh kayak naonannya kita teh ieu mah yeuh. Wah geuning ieu teh aya batuan itu saha nu ngesian batu teh yeuh euy nya jail wae ka urang teh ampun ieu batu pas gede kieu tuh ampun berat teh kerasa jangkar kehet geningnya sia ku aing udah ya anjing udang kuat sia jangkar kehet ku aing sia kemana tuh main dong kita bedak-bedak halus kita kan buat buatan saha ngarah di mana ha kasih sawah tidinya tadi heula lah rek naon balik wayah ieu ning dia ngumpul heula ngawangkong lah genah niis ye karena rawan atuh di daria burit-burit mesti sawah urang mah bieu teh lah ngecai urang mah tos ngarit dong ini ya halus para bedog teh juga beungeut nyata halusnya juga banget amat gitu. Naon banget aing sarwakeun jeung bedog goblok. Lari sia kunaon? Ayo tuh ya, berat sama aing ya lu, si mah ge alas si loba. Lah, naik ya. Tuh itu ya, nu baradag ya. Tuh, bararem ya. Ayo alan mumpung nu boga anak. Kenapa ayo naik tuh ya. Aduh. Kuning. Ayo buru, itu tuh barerem gede. Oke, bang hese, jangan rauh. Ya, sangap ya. Sok. Geus loba can, geus loba. Ayolah burukeun bisi kaburu datang nu boga anak ke kanyahoan geura. Ayo yuk. Urang mah lain mah yuk. Ayo. Urang baratis. Itu aing ditinggalkeun. Hei, kumaha ieu urang turun atuh bisa. Mana aing kumaha ieu turun nah. Aduh. Iset teh glukur. Tolong.